Sampurasun kalintang bingahna tiasa tepang deui di acara panismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Serta acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang reda nyuhunkeun pimpinan Roh Suci. Nun Ama nu Maha Agung Maha Mulia, abdi sadaya nyuhunkeun pimpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngarepkeunana dina kahirupan sadidinten. Pernah ieu disunkeun di lebet asmani Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina renungan wasiat anu dijudulan ninggalkeun kahirupan heubeul. Dumasar kitab Jabur pasal 45 ayat 10 dugi 17. Nastu janten puseur pangnyepan urang nyaeta ayat anu ka-11 anu umulna kieu. Nun putri panganten raja dangukeun pihatur abdi-abdi bangsa sareng wargi-wargi jeung putri lalikeun bae. Nah, para wargi parantos ningali hiji pesta nikah anu endah. Panganten istri didangdanan kacida geulisna. Anjeunna bade ngantunkeun bumi heubeulna kanggo ngawitan kahirupan nu enggal sasarengan sareng nu janten carogena. Duanana ngalengkah sasarengan. Ngawangun carita kanyaah pikeun nya hareupan mangsa anu bakal datang. Gambaran ieu sarua jeung kahirupan iman urang. Urang dipanggil ku Allah, ku Pangeran pikeun ninggalkeun kahirupan nu heubeul. Urang dipulihkeun sarta dijadikeun endah di payeuneun mantenna. Ayeuna urang hirup dina pangaping jeung pangmule mantenna salaku panganten Kristus. Dina Jabur anu parantos kurang aos digambarkeun kamuliaan saurang putri anu dipanggil pikeun ninggalkeun mangsa katukangna. Saparantos nikah anjeunna hirup dina pangaping sang raja. Dina cahaya perjanjian anyar, gambaran ieu ngalukiskeun hubungan antara Kristus jeung gerejana. Ngaliwatan Yesus Kristus, Allah nyaur umatna pikeun asup kana hubungan kanyaah anu anyar. Umat dipulihkeun, dihias, sarta dimulyakeun salaku panganten anu dipikanyaah. Roh Suci ngadamel dina hati umat supaya maranehna ninggalkeun kahirupan heubeul. Sahaku panganten Kristus, naha urang tos ngadangu panyaur Allah kalayan junun. Naha masih aya hal heubeul anu ngajauhkeun urang ti Kristus. Ngalampahkeun iman anu leres nyaeta maju ka hareup, lain malik deui ka tukang. Aya generasi anyar anu perlu nampi warisan iman anu kacida berhargana. Hayu urang mapah sasarengan Kristus pikeun ngawangun kahirupan anu enggal. Asina tetep satia dina tiap mangsa kahirupan urang. Hayu urang nedah. Hatur nuhun Gusti kangge pangnyepandangan ieu. Berkahan abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Janten umat nu satia dina jalan Gusti. Ngalampahkeun iman anu leres nyaeta maju ka hareup sanes malik deui ka jalan heubeul anu jauh ti pangandika Gusti. Hatur nuhun Gusti, pada ieu disamar sareng disunkeun di lebet asmani Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra parantos tulubiung dina ngamasyurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan.